يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كما Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih muqaddimah mari teh wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat wa ala alihi wa sahbihi al-a'immati anu jadi pirang-pirang imam. Ieu para sahabat Kangjeng Nabi teh al-a'immati anu jadi pirang-pirang imam. Naon ari imam teh ayil muqtada, teges nama anu dituturkeun saha bihim itu a'immah. Jika sholat teh urang ari niat ngamakmum, imam ka mana makmum ka mana, oge naon aya adab-adaban. Di mana-mana orang jadi makmum ulah sok miheulaan ngaran age makmum. Diibaratkeun dina kareta mah jiga gerbongna peun lokomotif pan mesin dihareup meureuntah kira ku gerbong miheulaan. Nah ieu teh nu diikuti cenah dina masalah naon para sahabat diikuti teh di umurid dini dina pirang-pirang urusan agama. Da ari urusan dunya mah tong bujang-bujang sahabat Kangjeng Nabi ge masrahkeun pe. Aya nu pinter pepelakan bisa anu dipasrahkeun, tapi urusan agama aya nu ngaturna. As-siqoti anu kapercaya, anu mana ieu para sahabat teh as-siqoti anu kapercaya pihak dina umurid dina urusan agama. Ngan keur urang najan di dia disebutkeun para sahabat teh jadi panutan urang, tetep dina urusan agama urang teu bisa langsung ka para sahabat. Tos aya nu ngaturna, aya dihandapeunana para ulama anu ngalaca, anu naliti dauhan Allah, dauhan Rasul, dauhan sahabat mungkin digabungkeun jadilah hukum. Bisi urang maca, oh ieu mah ieu tarikh ieu sejarah ieu teh, ieu sejarah sahabat anu, ieu sejarah sahabat anu, tuluy we eta teh dijadikeun hukum ku urang teh tongokan. Aya hukum nu geus jadi meunang ngolah imam mujtahid teh anu di urang mah Imam Syafi'i cacakelanana Ahlus Sunnah wal Jamaah dina bidang fikih teh teu bisa langsung ka para sahabat. Ngan ieu teh jadi naon? Mun urang mah jadi pertimbangan sabab sahabat teh santrina Kangjeng Nabi. Anu ngariwayatkeun dawuh Kangjeng Nabi teh adalah para sahabat. Urang teu pernah amrok jeung eta kiai pendiri pondok pesantren ngan aya santri-santrina para alumni seniorna. Nah, urang bisa jadi rujukan eta teh. Sok sanajan aya tulisanana, aya wasiatna, aya amanatna, sabab santri anu pernah mendengar langsung leuwih apal jero-jerona. Da ari jalma mah beuki ahli ilmu omonganna teh beuki hese ditafsirkeunana. Beda jeung nu bodoh ngomong sakitu teh nya sakitu kituna hartina oge, tapi jalma beuki jero ilmuna mah beuki hese ngahartianana. Ieu teh kumaha maksudna ieu teh dipikiran ieu teh. Amma ba'du anapun dina sabada maca basmalah hamdalah sholawat jeung salam. Ai ba'dal basmalati tegasna mah dina sabada maca basmalah. Basmalah teh panggilan atau sebutan bismillah.
disebut nama basmalah. Walhamdalati jeung maca hamdalah alhamdulillah teh ya. Washolati jeung maca sholawat, wasalami jeung maca salam. Sabada anu nyusun ieu kitab ngucapkeun basmalah hamdalah sholawat jeung salam pahadihi tah ari ieu guru masuk ngalogatan nate pahadi tah ari ieu eusi hate. Ail hadiratu teges nama anu hadir pidihni dina hate. Ari ieu nu hadir dina hate ceuk Syekh Nawawi teh risalatun eta risalah. Naon ari risalah teh ay kitabun sogirun jiddan. Ay kitabun teges nama eta kitab sogirun anu leutik jiddan kalawan banget. Ipis gitu kan biasanya kita beki ipis beki hese anu ipis-ipis manu pondok-pondok sok hese lamun beki di kitab galalede sabab beki ngagedean beki luas penjelasanana tak nu pondok-pondok sok hese kali hese nu pondok mah beda nyunggu panjang. Pan ayah kitab teh aya mutawwalat. Non mutawwalat teh kitab anu dipanjangkeun penjelasanana. Kadinya maksudna kana kitab. Nah ieu mah pondok bahasanana. Ku sabab pondok hararese asupna. Kana otak urang teh. Kana otak. Muhimmatun anu penting. Ieu teh risalah penting cenah sabab ieu mah kaitan lagi dina judul lagi naon ukudul lujain fi bayani huquqiz zaujain. Kitab ieu teh keur ngajelaskeun kawajiban-kawajiban suami istri. Eta mah rek ayeuna urang geus boga salaki atawa geus boga pamajikan atawa calon rek boga. Nah, kudu apal ieu, silaka lamun urang teu apal ieu. Mata penting pisan cenah. Ay muhzinatun teges nama anu ngajadikeun sedih. Ay muhzinatun teges nama anu ngajadikeun sedih. Lil qulubi kana pirang-pirang kolbu kana hate. Matak menyentuh gitu hate urang. Nek non rek ngajadikeun sedih kumaha lamun urang teu dinaon? Teu dibaca gitu. Ah urang diruntuykeun cenah ieu. Rottabtu nyusun kaula hak kana ieu risalah nyusun kaula hak kana ieu risalah ay hadihi tegas nama kana ieu risalah maksumatan barianan anu dibagikeun ngarah puguh penjelasanana akhirna dibagi-bagi pan urang ge nya di mah aya ruang tamu aya ruang tidur, aya WC, untuk brek sakaliguskeun. Ieu masari di dinya, modal di dinya, segala rupa di dinya. Henteu meureuntah, ngarah puguh rek disusun cenah ku kami. Ala arbaati pusulin kana 4 pirang-pirang pasal. Dibagikeun 4 pasal. Ai aprozin teges nama pirang-pirang bagian. Wa khotimatin jeung kana panungtungan wa khotimatin jeung kana panungtungan wahia jeung ari khotimah naon ari nu disebut khotimah panungtungan teh ma eta perkara tudkaru anu dicaritakeun ieu perkara li ipadati ma pikeun maedahkeun perkara anu tujuanna keur maedahkeun sesuatu ya ta'allaku anu ngait ieu perkara anu cumantel ieu perkara anu berhubungan ieu perkara bil maksudi kana tujuan pokona mah aya anu aya kaitanana jeung tujuan ieu musannif pan di dieu teh aya diriwayatkeun aya dongeng baheula teh dongeng eta naon nyambung jeung sakumaha pembahasan di dieu
da urang teh lamun ngahaja-haja langsung ngajelaskeun kana hukum nu teu narima mah pan teh nyari naon ngadenge hukum teh ngerenyet haram eta teh pan ari didongengan heula mah ulah sok ngadolim batur teh da lamun urang ngadolim batur pangna dicarek nama lebah urang didolim batur ge pan sarua teu ngeunah ulah sok ngawadul ka batur da urang ge diwadulan ka batur sarua mun urah sok naon nyeri batur da urang ge nyeri batur heuh embung nah eta teh ngaji diri dibalik-balikeun kana awak urang ulah sok ngomongkeun kakurangan batur da urang ge diomongkeun aib geuningan buktina teu narima sarua we biasana cenah lamun jelema sok resep ngaguar-guar kakurangan batur engke ku Allah bakal dibongkar kakurangan maneh najan disusumput tong boro-boro di akhirat di dunia keneh ge bakal dibuka tapi si urang kakurangan urang dibongkar ku batur sugan baheula letah urang pernah ngabongkar aib batur sehingga ku Allah dibales entong matak lamun menang kapeurih pilara boh naon bae tong wakan nyalahkeun batur salahkeun awak sorangan naon we ka nyeri nama rek kaitan jeung awak jeung anak istri atawa jeung perusahaan aya we nu teu narima hate teh teu ngeunah ye tinggal salahkeun awak sorangan boga kasalahan naon ieu urang ye dilacak ku urang teh diragap wa ka'anna dalika ta'alluq jeung kaya-kaya yen sanyana itu ta'alluq kaitan jeung kaya-kaya yen sanyana itu ta'alluqul lahiki eta cumantelna anu nyanding bisabiki kana anu ti heula ibaratna lamun sabik mah aslun nu jadi kolot ari lahik mah anakna nyambung anak ka kolot ari hayang boga budak soleh-solehah ari kalakuan bapana edan kumaha tuh di mana-mana urang hayang boga budak sakumaha diharapkeun ku urang hayang soleh atuh indung bapana ge usahakeun sing soleh da moal jauh ti kitu da nyambung atuh apan aya gen cenanya dina awak urang teh jadi gen turunan teh kuat eta teh gen turunan teh kuat di henteu-henteu oge pan sok aya memperbaiki keturunan cenah ta urang mah lain sekedar memperbaiki urusan beungeut ieu mah ieu tapi urusan naon tingkah laku urang matak jalma baheula di mana-mana hayang boga turunah teh neangan kira-kira pibiniheun teh nu hade neangan indungna teh di mana nu saleh aja sabab engke pibibiteunana hadapna bakal pi saleh teu ditingali rupana mah wah ieu bakal pi aluseun ieu lamun dijadikeun naon indukna teh ieu anak-anakna teh jiga baheula Sayyidina Umar rek neangan piminantueun keur janten putrana padahal anjeunna jadi khalifah jadi Amirul Mukminin teu ningali rupa ternyata anu jadi mantu anjeunna teh adalah seorang gadis putra penjual susu apa susu malam Jumat ya sapopoena teh indungna teh ngajual susu sorangan lain susu nu batur gitu dijual gitu ngan maklum da ari dagang mah tiba heula ge geus aya anu tukang nipu mah da biasana bohong teh payuna ku tukang dagang secara umumna teu kabeh tukang dagang oge ngabarohong ngan rata-ratana nepi ka baheula ge nu dagang susu teh dicampuran si susuna teh ku cai meureunnan kitu supaya naon supaya batian dan geus kitu lain tapi si urang dagang naon campuran niku urang teh kunaon sugan kade teh engke cilakana ujung-ujungna ka urang-urang keneh harita mah untung dan can kapanggih ari kitu Allah teu nempo suatu saat ge gecret tamatak bisi urang ngarasakeun boh naon sugan ka tukang urang pernah naon tobatan istighfaran
salama ke urang teu ditobatan mah berarti urang teu apal karena penyakit awak sorangan. Jadi entong nyalah-nyalahkeun batur tapi salahkeun awak sorangan nu pertama kali itu. Komo urusanana urusan bab pakasaban, ieu mah urusan bab pakasaban. Naon tadi teh nepi ka mana? Nepi ka susu. Akhirna da jujur teh ya. Ngobrol meureun jeung budakna teh. Neng kumaha tuh? Naon tuh, Mak? Mak teh geuning dagang susu teh teu payu da geus peot meureun. Luarsa. Teu payu susu mak teh. Kumaha atunya lamun susu mak teh akur jiga batur dicampuran bae. Ayeuna lamun emak ngajual susu ternyata hargana sarua galib jeung batur moal aya. Da batur mah pangna harga murah ge di murah mare susu di kulon ye. Sapertina ye pantes da dicampuran. Susu urut atuh ngaranna ge. Susu sapi, maksudna susu sapi. Lain susu emak na. Aya kitu teh, kumaha urang campuran wae. Mak ulah ngabohong, kudu jujur. Da lamun urang jujur moal ayaan. Pan kieu geuning mah ceuk khalifah ge Sayyidina Umar bin Khattab geus diumumkeun saha jalma anu dagang susu tuluy wani nyampurkeun dicampuran ku cai di naon pokona mah henteu murni lah susuna teh maka tingali hukuman kami siap geus disiapkeun hukuman keun bae atuh neng da teu nyahoan ieu khalifah Umar na oge padahal harita keur ngobrol kitu teh Sayyidina Umar teh keur belusukan mapai-mapai ternyata di perjalanan nguping percakapan indung jeung anakna najan khalifah najan presiden teu apal kana kalakuan urang apaan Allah mah uninga ka urang langsung eta Sayyidina Umar tersentuh wah piminantun teu ditingali beungeut henteu teu ditingali rupa ieu jujur ieu lamun ieu nepi ka dikawinkeun ka putrana Sayyidina Umar wah bakal boga turunan anu istimewa ieu. Jadi turunan istimewa teh tina sabab sosok ibu nu istimewa. Kapan urang nya? Sok urang ayeuna. Nu ngingu sapi atawa ngukut domba gitu. Hayang alus turun neangan pan. Bibiteuna teh ka mana sugan engke dikawinkeun silang. Padahal mah kaluhurna mah heueuh mun peda ku sabab binihna ieu istimewa jadi we hebat ka handapna teh. Jadi hebatna anakna tina sabab turunan ti luhur anu hebat. Akhirna besokna anjeunna manggil putra Sayyidina Umar. Anjeun calon keur anjeun teh geus manggih isukan hayu berangkat teu ambrok-ambrok acan sugan mere nomor WA gitu teu. Jadi ayeuna mah zaman baheula mah hese rek nyendorakeun teu jiga ajeuna. Aib kitu teh jeung saha Pak ngilu we jeung kami. Berangkat teh anjeunna mawa iring-iringan ruas. Ka mana? Ka imah ibu-ibu tukang susu teh. Ngagebeg anjeunna sabab didatangan ku Khalifah Umar anu terkenal tegasna. Wah, ditewak meureun urang teh ieu. Keung kadatangan ku Sayyidina Umar ternyata kami datang tadi rek ngalamar putri anjeun. Keur anak kami anak presiden waktu pan kaget naon istimewa na putri kami mah jalma miskin teu ditempo status urusan bandana ari urusan soleh-solehah mah ieu lebar turunanna ayeuna ditikahkeun lah ku Sayyidina Umar nepi ka tina turunan eta aya ulama besar bahkan jadi mujaddid cenah zaman harita jadi pembaharu Islam pangpinterna sajaman eta barokah nu jadi ibu anu salehah ya mata geranna aya indung nu salehah make lamun beuteung hamil teh pan murun hayo we babacaan gitu sagala dibaca teu kewe nungguan 7 bulan mulikeun ka tatangga istiqomah unggal peuting teh bapana babacaan indungna babacaan maca terus istiqomah ieu mah urang mah pan babacaan ge heueuh kitu teh ya pan kewe gitu ngondang batur ngandelkeun batur ku sorangan soalna naon nu dina jero beuteung eta teh indung teh ngadengieun pan kana suara indung mah geuning nu solehah ieu ayo we babacaan ieu mah mana teh nempo dracin
nya budak nanti bijil nanti jadi sipit nempuan wae eta sih atuh da boro-boro solehah gitu. Nah itu tergantung orang keun geus bijil masuk ayeuna nyieun deui beda cara ngolahna gitu. Nyieun deui ngan asal ngaracikna beda gitu. Speot punya ta'alluqul lahiki eta cumantelna anu nyandig bisa biki kana anu ti heula wa huwa jeung ari itu ta'alluq wa huwa jeung ari itu ta'alluq itu kaitan itu hubungan at-ta'alluqu eta ta'alluq min haitsu takmilu tina sakira-kira ari nyampurnakeun eta maujud tina sakira-kira ari nyampurnakeun penjelasan gitu eta maujud wa ziyadatu taudihi jeung ari nambah teges nama ari nambahan penjelasan maksud nyampurnakeun teh nambah supaya leuwih jentrek ieu rek dijelaskeun teh urang mimitian cenah ieu al paslu al awwalu ari pasal anu kahiji pibayani hukuki jaujati eta tetep dina ngajelaskeun hak-hakna pamajikan. Berarti hak-hak pamajikan teh berarti kewajiban salakina pamajikanna kur narima. Ieu perhatikeun ya ku bapak-bapak ieu. Al wajibati anu wajib ala zauji kasalaki doraka lamun salaki teu ngajalankeun hak-hak pamajikan naon cenah ieu hiji wahia jeung ari itu hukum ari hakna pamajikan anu wajib dijalankeun ku salaki hiji husnul israti eta alusna mun urang manaon ngagaulan lain ngagauli ya ngagaulan heueuh mun urang mah sapopoe bergaul jeung istri urang teh sing hade gitu lah sing hade kumaha ari menggauli secara baik-baik kumaha atuh meureun urang teh nya jadi jeung pamajikan mah mun bisa mah kudu jiga baheula keur usum bobogoha kudu jiga usum bobogoha da Kangjeng Nabi ge cenah mah teh jadi naon sering heureuy tekungkeun sirahna sering heureuy gitu dioconan teh itu dioconan gitu kumaha we lah gitu mata Kangjeng Nabi pan jarang nyebut istri teh ku panggilan naon panggilan secara langsung pan disebut lagi naon Humairo gitu aduh gitu naon istriku yang kemerah-merahan udah pamajikan lagi hidup kemerah-merahan gimana yang kehawuk-hawukan atau gitu sing alus senang ngagaulan manggilna sing hade gitu mun urang mah gitu ieu masak kitu boga budak geus 8 oge silih wapan gitu pan mantep nya ari bisi kagacoan teh wapan di mah biasa durder bisi lebah di luar eta ningali Ustad Iin jeung istrina meuni mah serakit sapertina teu nyahoan di jero imah mah bisi can nyeuseut can anggeus gitu wa mu'natuz zaujati jeung eta biaya pikeun pamajikan urang mah napakah pikeun pamajikan aya meureun unggal poe teh sesuai kemampuan salakina mampuna sabaraha urang unggal poena teu sakitu meureun tah pan kamari ge jadi naon di mana-mana sapoe dibahas di wae di mana-mana sapoe henteu kana pakahan teh eta teh jadi naon cenah ce jadi hutang kudu dibayar lamun salaki teh hiji waktu menta ternyata teu nolak eta jadi hutang bayar deui ke isukan 2 kali ngabiayaan pamajikan eta teh kewajiban ngantong we urang nepi ka nuntut nu kira-kira salaki urang teu mampu da ti awalna keneh ge nyaho salaki teh naon atuh da lain CEO salaki teh
puguh kamampuan lagi sakitu tuluy we sabaraha salaki mampuna kur bisa sapoe teh mere teh 45.000 umpamana cek pamajikan teh ku skincare ge teu mahi atuh umpamana ye nyameureun ti awalna keneh make hayang ditarima jeung eta pan nyaho salakina ge tukang naon gitu kudu saimbang mun ti awalna keneh kitu geus tenang pokona mah lamun nikah jeung aa hayang naon sok hayang naon bisi kan teu nyarios sok ngomong hungkul lamun ti awalna keneh gitu jadi urang teh mimiti teh mata pantes aya istilah dina rekawin teh aya ta'aruf saling mengenal teh lain sakedar ningali rupa kudu ningali kumaha ieu teh salaki urang teh kumaha pamajikan urang teh ulah sampai ka geus kobil tuh pakarak panggih kabeh aing sugan teh salaki teh ari-hari teh datang make dasi sepertina yo ari pas geus kawin make daster salakina teh kudu panggih teh kudu kanyahoan salaki urang sebenarnya itu kumaha teh ulah sampai ka kaduhung sanggeusna jadi loba nu kaduhung teh meureun samemehna matak aya istilah istikharah da urang mah geus teu ngaruh istikharah teh geuningan katingali beungeut bogoh dapan ari keur bobogohan sok nyumput-nyumput kakurangan pan lain aya kakurangan teh sok disumput-sumput sabab lamun kapanggih kenah teu jadi nya minimal ari geus jadi mah kaasaan atuh 2 minggueun malah kajeun teu nuluy oge gitu pan kitu rata-rata hubunganna urang mah jeung urusan syahwat wae matak teu ararawet naon atuh urang rek kawin teh urang mah hayang menjaga pandangan naon atuh pangna kawin teh apan aya dauhanna 2 rakaat jalma boga pamajikan leuwih hebat timbang 70 rakaat jalma teu boga pamajikan eta teh istimewa nu boga pamajikan naon sababna pangna istimewa nepi ka 2 rakaat salat sunat teh ngaleuwihan 70 rakaat atuh sabab otakna ge liurna leuwih ti eta sok geura nu boga pamajikan mah komo lamun pamajikan teh di imana rajin ceramah kayak kitu teh lieur mata paingan salakina musuh wae lieur urang di mah lieur keun wae cenah di mana-mana urang boga pamajikan rajin kitu mere pituah eta teh bakal caron piwalieun di antara rata-rata golongan wali teh di antara cenah wali teh boga pamajikan teh osok teh piwalian gitu lamun jadi wali teh jadinya pigeloeun gitu saeutik bedana wa mahruha jeung eta mahar jaujah mas kawin beureun eta mah ti awalna kene kesepakatan hayang sakumaha mas kawin abdi mah moal seueur-seueur hayang 300 kilo we emas gitu nyapek we ari sanggupkeun mah jadi kabawa ku film teh nya kabawa ku film mahar cenah jaujah eta teh kewajiban salaki tapi da bisa nganjuk bisa dianjuk dibayar nganjuk nyanggeus ke peuting ngalekuina ge nganjuk wal nah itu amat ceuy wal qasmu naon ngahartiana nanya deh wal qasmu di antara hak pamajikan kewajiban nu salaki teh adalah qasmun naon qasmun teh kilir apa kilir bisi salakina ieu mah lain ece wae ternyata dapok pamajikan nama hiji ternyata ece wae hungkul nu dikengkeng padahal di Ciasem ge aya Ciasem hiji sarua di Sumedang hiji urusan kilir eta teh kewajiban salaki hak pamajikan urang berhak di kiliran kudu sarua di dia 2 poe di itu 2 poe ada yang bisa salaki jarang balik curiga ya
beja nama mau jujur cenah ya beja nama tapi nah terbalik-balik ya wal qasmu cenah kieu wa ta'limuha teu eta mah geus liwatan teh geus kana bisi parasya balik mah terus cenah ya wa ta'limuha kawajiban nu jadi salaki ka pamajikan ieu tah nu beurang teh wa ta'limuha jeung eta ngawurukan pamajikanana jeung eta ngawurukan jawajah wajib eta teh wajib cing kewajiban salah saha itu ngawurukan pamajikan teh kewajiban salaki lain kewajiban Ustad Ridwan lain da Pak Ustad Ridwan gaduheun istri sarowe gitu kewajiban salaki bisi urang teu ngarti bab wudu bab salat tanyakeun ka saha ka salaki ari boga ari eueuh mah nya atuh ngawurukan cenah ngawurukan ka salaki ngawurukan pamajikan kana naon ngawurukanana kana perkara ilmu makana perkara ilmu tahtaju anu butuh itu jawajah ilaihi kana itu perkara ilmu anu memang dibutuhkeun ku pamajikan ari ilmu butuh teh ngaranna ge barang butuh teu bisa ku urang diculkeun teh barang butuh ngaranna ge butuh naon diantarana kewajiban salaki doraka lamun pamajikan dia teu diurukan bab ieu salakina bakal doraka min purudil ibadati tina buktina pirang-pirang kewajiban ibadah wudu wajib diurukeunana salat wajib diurukeunana datang bulan Ramadan puasa wajib diurukeunana lamun pamajikanana migawe puasa ternyata batal keneh maka nu doraka lain pamajikanna unggul termasuk salakina ge bakal menang doraka kewajiban salaki ieu teh mata ke aing untung teu boga pamajikan mata pantes 2 rakaatna leuwih hebat tinimbang 70 rakaat nu teu boga pamajikan sabab loba kewajibanana kewajiban ibadah lain kewajiban unggul wa sunaniha jeung pirang-pirang sunnah ibadah ari sunnah mada atuh meureun moal doraka ieu nya moal doraka lamun teu dipigawe tapi lamun digawean bisa doraka sunnah teh lamun digawean ari teu digawean mah moal doraka tapi lamun digawean bisa doraka lamun ngagaweanna teu make ilmu sabab di mana-mana urang ngagawean barang sunnah teu make ilmu berarti ngageun ibadah anu pasit ibadah anu batal di mana-mana urang migawe ibadah nu batal eta teh doraka keur urangna boro-boro menang ganjaran tina ibadah teh atuh karena kamu nang dosa mata urusan sunnah ya bisi ieu pamajikan teh meuni rajin tahajudna umpamana ya salakina mah pantibra we kerek naon pangna kerek da nungguan geuningan pamajikan akan salat teh hayo saking kulilan ngadaguanna nepi ka sare we tak kade ce ya ce ulah getol teuing salat sunat ari salakina kekerinyedan wae mah engke pan zaman baheula aya Siti Robiah As-Samiyah pan anu terkenal teh Siti Robiah Al-Adawiyah engke dihareup ya aya Siti Robiah As-Samiyah urang Sam kumaha cenah ieu anjeunna boga salaki di mana-mana anjeunna datang waktu isya geus beres salat isya teh kumaha nu dipigawe ku anjeunna buru-buru anjeunna dandan ngageulis awak disumitan make parfum nu hargana 15 juta teh ari dahar jeung ieu jeung genjer make nu seungit-seungit beungeut ngageulis gitu pikabitaeun engke teh nawarkeun ka salakina aa peryogin teu tapi nawarkeun teh unggal peuting lain malam Jumat unggul unggal peuting engke teh henteu upami teu peryogi abdi bade nganggo mukena netepan aja parat tapi ka subuh
Jadi sholat sunat nate sabada anjuran nawarkeun diri ka salakina. Ieu mah nawarkeun kitu. Salakina teh geus noel di cicing sholat sunat heula. Sholat sunat lagi dikutuk atuh kitu mah. Ada ya ulah ngagetol-getol hubung ngahajapangna sholat eureun-eureunna mah ngarep salakin sok eta wae kitu tah. Ari boga salaki teh ngaganggu ibadah da urang mah ti parawan keneh ge rajin salat sunat. Heueuh eta mah lain deui can boga salaki mah. Atuh berarti boga salaki teh meureun ibadah teh kalaka beuki ngurangan, lain beuki ngurangan justru beuki ngagedean. Ibadahna teu digawean tapi leuwih tinimang eta. Keur parawan mah rajin Senin Kemis. Bahkan lain Senin Kemis unggul unggal poe saumud dahar puasa dahar puasa dahar teh naon puasa sapopoe terus unggal waktu teh puasa darajin teh jadi lamun puasa Senin Kemis teh asalila teuing urang mah geus ngeunah beuteung lapar teh kewe gitu unggal peuting telat salat hajat salat tahajud salat segala rupa salat geus puguh salat qada mah gitu umpamana ya tuh kawin boga salaki kade eta nu geus digawean sapopoe ku urang eta teh alus lamun teu boga salaki mah tapi boga salaki mah stop heula tawarkeun heula ka salaki mun kira-kira salaki geus teu butuheun rek butuheun kumaha atuh nawarkeun age kelek bau nyambungeun bahiin oge tawarkan lah kira-kira sengit, kira-kira pikabia tahun gitu jadi pokoknya mangke ulah kieu ya jadi ngobrol ke kieu nya jujur kaguping Pak Haji Ono gitu cenah urusan ibadah, urusan pasunahan wajib diajarkan ku salakina. Walau sanajan kabuktian itu sunan pirang-pirang pasunahan goiro muakadin eta henteu dikeukeuhkeun. Ieu mah lagi sunah biasa ieu mah. Henteu muakad, henteu sok sanajan kitu. Wajib diwurukan. Da boro-boro ngawurukan pamajikan atuh urang lagi puguh setiap ngaji ge kitu teh ya. Keur ngaji mah biasa umleuk oh bener karek ngahurungkeun motor naon tadi teh nyaho kira-kira urang teu sanggup ngawurukan pamajikan bawa pamajikanana da teu daekeun teu pamajikan tatangga bawa tuh ayo nu bawa mah coba mun ngajak pamajikan teu daekeun aya nang rek mawa pamajikan tatangga wae gitu. Gitu. Walau goiron wakadin wa mimma jeung tina perkara ya ta'allaku anu cumantil ieu perkara bil haidi kana urusan haid kawajiban salaki ngajarkeun bab haid teh kade haram dina waktu keur haid teh naon bae kade ulah sacabak-cabakna sanajan pamajikan sorangan daripada kadi itu tadi itu kamana tuh kadi itu Cikalong itu Cikalong muni imah seperti apa aya batasanna mun urang teu apal batasan bisa tiba kana naon kana haram kan gitu teh ya mata wajib dibere nyaho urang kudu nyaho pamajikan urang oge kudu nyaho oge naon dicara wa min wujubi taatihi tah imah rada hendak ge jeung tina wajib taat ka salaki geuninganan aya kudu nurut ka salaki teh ceuk ieu cik ieu ari ece dandan kumaha hukumna ece dilipen kumaha hukumna naon maksudna urang pangandilipanana supaya salaki tersepen ka urang hukumna kumaha sunat tapi lamun salaki nu nitah status sunat ganti jadi wajib cing atuh rada malam Jumat lah rada ngagelis leutik mah lah gelis-gelis teuing paralila oge sapertina ya hukum dandan jadi wajib ada ya
sunat sote lamun urang nu hideng kahidengan urang ieu mah kesadaran urang baiklah ngajan beungeut geus peot oge dandan we urang teh sunat tah tapi lamun salah kinu minta geus lain deui cing atuh menyikat-nyikat hudul lah hukumna geus lain sunat hukumna ieu mah naon wajib taat ka salaki kudu apal cenah ieu dina naon pima dina perkara laisa anu lain ieu perkara bimaksiatin eta maksiat cek salakina teh dahar jeung naon eueuh naon cing atuh maling-maling endog tatangga cek pamajikan teh mangga kumaha caroge we abdi mah da teu wantun gitu upami caroge miwaran teh teu wantun ngalanggar mangga hoyong sabari di malingna sepertina itu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq begitu nya ka makhluk mah teu meunang nurut lamun eta parentahna nitah doraka ka khaliq nu nyeun urang wajib taat ka saha ka salaki tapi salakina minta naon hayo we salat ieu mah salat duhur kebayang pula salat-salat itu suka gaya deui ari kewajiban mah titah ditinggalkeun atawa urang teh ngaji saperti nanti ngaji wah hayo naon rek rotinan ka mana ka ditu di Masjid Nurul Hidayah rotinan teuing atuh lah sapertina ceu salak kitu heuh nya geus atuh wurukan nya teu begug ari dipenta diwurukan ku salaki-salaki tersanggup tapi pamajikan rek rotinan ternyata dicarek wajib diturut salaki kaos kitu teu wajib tapi lamun cek salaki teh kieu geus neng mah tong kaluar ti imah akang teh sok cemburu bisi katempo ku batur kumaha atuh kan garek ngaji geus cicing na dieu mah keun akang urusan bagian ngaji mah kumaha urang ngaji entong keun bagian salaki nu nyiar sarua nyiar ilmu teh sarua jiga yang pakasabar sarua jiga yang duit lamun salakina sanggup geus entong mangkat teh salakina engke balik ngaji kumaha kan hasilna tadi teh kudu ada berapa deui aduh lieur jadi pan aya dina i'anatul talibin aya penjelasanana termasuk tolabul ilmi wae oge salaki bisa nyarek pamajikanna lamun salaki siap mengganti tolabul ilmi tuluy kumanina diajarkeun ka pamajikan mun sanggup gitu karena istri mah tong ka mana-mana di bumi we di bumi dandos gitu keun akang nu bagian usaha akang nu bagian ngaji engke balik ngaji balik usaha rek disampaikeun deui tah mun kitu mah bisa nyarek termasuk kalau boleh bisa dicari ku salakina asal salaki siap mengganti ustad boro-boro ngaganti ustad atuh gitu teh apa rek ngaji rek nyangsang di pos ronda banyak hese mata kaya mah geus urang malah tong curak sarek kitu kira-kira urang cara rape surungkeun atuh pamajikan jajabkeun salakina mah di luar sarek kumaha we gitu lila tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'na bima lamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amana abdi tawassul kufanosan abdi tawassul kufanurukan mugi Gusti Allah garizkian kajembaran